Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna. Urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda nya dina judul dongeng Neng Jejeh. Ieu dongeng teh dikarang ku Ibu ETS oge disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna di Bandung. Sakumaha biasa ieu dongeng teh didugikeun ku channel anu dipikameumeuit ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mika landep, mika resep, mika cinta kana carita tatar Sunda, mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Urang sami-sami ngamumule bahasa Sunda utamina mah ku ngupingkeun dongeng ieu sareng diajar bahasa Sunda kitu nya. Anu teu acan ngintun jempol atanapi komentarna mangga diantos pisen dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri anu ka-30. Sakumaha anu kauninga dina seri anu sateu acana, hanca urang teh dugi ka nyarioskeun Neng Jejeh teh anu kalunta-lunta dugi ka Karawangnya. Tah harita pendak sareng Ma Uki teh sareng carogena. Nalihan harita nuju ngobrol. Tah kumaha lajeng na ieu carita mangga urang sami-sami bandunganku sadayana. Pamugi sakali deui ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Oge janten pieunteugeun kanggo urang sadayana enggoning aya di alam dunya. Mangga wilujeng ngadangukeun ka sadayana. Teu kaabotan ma abdi mah. Keur ma abdi dongkap ka dieu teh manjang munjung teu gaduh sepuh jeung dulur. Ayeuna diangkeun putra ku emak sareng ku abah. Bingah abdi teh emak. Tangtos bae abdi oge ka emak sareng ka abah teh bade mi indung sareng mi bapa lahir sareng batin. Jalaran tumarimana oge lahir jeung batin. Abdi nuju sesah diangkeun putra ku emak sareng ku abah. Jawab Neng Jejeh harita teh cipanona nyalalangkung bakat ku bunga meureun marehanana teh. Ari Nyai gaduh keneh Ibu Rama deui. Ceuk Ma Uki hayangeun jelas meureun. Kan tenan mak, kan tenan pisan gaduh mah. Malah ayeuna oge jarum meneng keneh pun biang sareng pun bapa teh. Kitu nya Nyai, di mana anjeunna teh lalinggihna? Sumuhun lalinggihna mah di Bandung, ari rompok di bawahan Tegalega abdi teh. Aeh geuning masih jarum meneng. Kakak, cenah jarum meneng keneh Ibu Rama na teh. Moal ke lamun tos lami sareng urang si Nyai teh balik deui ka Bandung boa. Ceuk Ma Uki kasalakina hari teh budina mesum siga nu rada hanjakal pisan. Ih, taroskeun bae atuh ka jinisna bet kalah nanya ka batur di dinya mah. Jawab salakina siga nu handeueul deui sarta melong ka pamajikanana anu beungeutna kadeuleu harita teh mesum. Nyai, naha atuh nganggo ngantunkeun Ibu Rama? Nyai teh cik kumaha asal usulna? Ceuk Ma Uki harita teh nanya deui ka Neng Jejeh bari neuteub kana raraina. Diusir abdi teh emak. Abdi mios ka dieu teh kumargi diusir kupun biang sareng kupun bapa. Jawab Neng Jejeh ngalimba ngawaler kana pananya Ma Uki teh. Kunaon geulis? Nah, abet diusir sagala rupa.
Sumuhun mak. Diusir teu kenging aya di bumi abdi teh. Jawab Neng Jeje bari ngeluk Cipanona oge ngagarendang. Sajongjonan majarempe harita teh henteu aya anu nyarita. Gawe nage pating haruleng siga anu pada malikir hatena awut-awutan. Komo pikeun mauki mah nya kitu salaki nage hatena teh heraneun pisan. Teu ngarti ramaneng Jeje nya kitu deui ibuna geus wani-wani ngusir ka anakna anu lungguh jeung rupana teh geulis pisan. Nah kunaon cenah sababna Neng Jeje teh make diusir atuh pok manehna teh nanya deui. Eta sugan nyai, kumaha pang tepi ka diusir teh? Piraku sugan sakumaha galakna oge hiji sepuh mah make ngusir ka anakna sagala rupa nyai. Barang ditanya kitu maneng Jeje teh teu loba omong, ret ngareret ka Mauki. Ret deui ka salakina. Anu harita teh keur nareuteub geus kitu mah manehna teh ngeluh. Mikir sajeroning ati. Nah mending wakca bae atawa terus terang sabenerna. Atawa mending cenah simbutan ngarah ta aya anu nyahueun kana lalakon manehanana. Tapi dipikir-pikir mangabohong teh pahinganana pikeun diri Neng Jeje mah. Sabab mun manehna bohong eta teh sami hartosna sareng ngabohongan kana diri. Lumatak ceuk rasana teh leuwih alus lamun terus terang. Rek goreng rek hade oge ngarah teu kabeungbeuratan ku kecapna anu salah. Mak, ieu sayakosna mama. Pang abdi dugi ka diusir ku pun biang sareng pun bapa teh. Jawab Neng Jeje bari galantang manehna teh ngadongengkeun lalampahanana. Tingawitan manehna tepung jeung wahyu tepi ka waktu harita. Dina waktu Neng Jeje ngadongengkeun lalakonna nyaritana ancad pisan. Tapi sorakna teh tetela bubuhan istri perceka. Atuh henteu matak heran boh anu keur ngadongengna sarta anu ngadengekeun mindeng pisan ting aling seureuk tina bakating ku sedih. Pang mana nama nu matak sedih dina waktu keur diusir dipaksa dititah nyingkah jeung keur waktu palid teh anu ampir-ampir korban anu paling nalangsa nama waktu Neng Jeje teh harita ngupingkeun yen jang wahyu teh geus maot atuh Mauki teh teu kuat tapi karembay cimata malah Neng Jeje oge kasuat segruk manehna teh ceurik ngabangingik. Malah mangomong nage eureun kawasaan henteu kuat. Deudeuh teuing Neng Jeje. Putan kitu lalakon hidup teh anaking. Keun atuh ari kitu mah tong dipake ceurik balilihan. Da geus nasibna urang anu tos kalangkung mah teu kudu kitu. Nganti ayeuna kahareup mah urang ikhtiaran bae geulis. Mudah-mudahan kalakuan anu geus kasorang teh heula teh tong kalakonan deui nya. Ceuk Mauki bari nyusutan Cipanon. Leres emak. Kalintang abdi teh tunggarana anu atos oge emak. Jawab Neng Jeje sarta ngeluk teu kuat mereunahan kasedih lantaran kasuat deui. Kumaha atuh ayeuna teh kakak? Ceuk Mauki harita teh ka salakina. Nah make jeung nyebut kumaha sagala rupa. Ayeuna mah urang balik bae atuh. Sarta si Nyai bawa da tadi oge rek ngilu lain. Cenah engke narek mulih deui ka ramana nya teu nanaon. Da pugu ibu ramana ge ibu Rama ku anjeun. Anu geus ngalahirkeunana, anu geus ngurusanana. Geus ngurusan ti orok, kahesean, kacapean ibu Rama mah.
malaur urangan ukur nyambat ayeuna mual hese mamangku mual hese mepende danggeus gede nu bener mah kalah kabantu meureun urang teh boga batur hirup anu asalna paduduaan ayeuna jadi tiluan lain geus untung eta teh manehna jeung baroraah kaneng jeje anu aya kasebutna putra nu jegud di kota ceuk babasaana mah sanajan fakir miskin oge wajib ku urang teh dibantu tapi pun ten nyai dari ayeuna mah nyai teh teu benten ti abah panginten sami-sami kata langsara sami-sami liuk eueuh ragap teu aya kumaha kersa upami ayeuna dibantun ka lembur abah ceuk salaki mah uki harita teh bari neuteub kaneng jeje Abah pada ngiring bae abdi teh bah manawi tiasa aya gunana kanggo mandu bantu abah sareng emak jawab neng jeje harita teh dumareuda syukur atuh geulis syukur pisan lamun kitu mah hayu atuh ayeuna mah urang milu ka abah jeung ka emak bisi kaburu burit manten yeuh mangga abah jawab neng jeje bari jung manehna teh nangtung terus harita teh arindit anu laleumpang ti heula mah uki sareng neng jeje dituturkeun ti pandeuri ku salaki nama uki laleumpang nama kendor pisan bari mapai-mapai sawah jauhna teh kaliwat saking sabab legana sawah teh siga nu tungtung deuleu ngan kaciri loba lembur ting dalumpruk dinu jauh Karawang teh lega nya ayeuna makan ngalangkungan Karawang teh sanes sawah pabriknya seep hampir seep sawah tetapi aya kenehnya jadi cek bahasa barudak ini mah lumbung beras Karawang teh di kapungkurnya ini mah tos hampir seep sawah teh di Karawang teh gitu tah tapi wallahu alam kumaha tah orang Karawang Mamah Gina ya kumaha leres gitu sareng Mamah Andri orang Karawang sajeroning laleumpang teh teu aya anu nyarita gawe na teh ngalamun bae komo pikeun neng jejeh mah dina jeroning leumpang teh terus ras inget kanu peuting rek maksa diri manehna sarta ku supir teh diteunggel tepikeun kapaehan tah keur waktu ditinggalkeun teh di kumaha kajadianana para wargi mitra kaum dangu sadayana cag urang tunda heula atunya neng jejeh mah anu tos dicana ku Mauki jenenganana teh ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun supir jeung dununganana teh anu rek maksa mirusakan neng jejeh hari-harita anu nulungan neng jejeh supir teh harita teh keur ngagugulung niupan anu kalenger kumanehna dipencetan jeung cepiana ditiupan atuh ari geus lila mah teu burung manehna teh nyaring bray panonna teh beunta jeung lurak lirik ningali kanu mencetan aduh nana aduh si laing ieu teh nana euy cek juragan Sonjaya katalahna dunungan si nana teh supir anu nulungan kaneng jejeh teh sumuhun abdi gan punana jawab supir bari tetep bae mencetan leungeun dununganana nana cik atuh euy nah si laing teh ngantep ka dewek cilaka si laing mah ngantep euy
Ih, Ari Juragan sanes ngantep abdi magan. Saha nu ngantep? Namun dihaja bae ku abdi teh da Ari Sugante. Juragan teh nuju indahoy gitu sareng eta istri teh. Teu aya deui anu sanes maksad teh nu mawi cicing bae harita teh abdi mah teu openan gan. Maklum da masing poek oge tetep bae meureun lamun ninggal juragan teh bakal kabita abdi teh. Saha juragan nu teu uruy ku eta istri ceuk sinana harita teh. Tapi abdi teh heran kan. Sanggeus aya mobil ngaliwat ka dieu sarta lampuna nyebrot ari breh geus loba jelema deui sarta eta istri teh katinggal nangtung. Nuju neuteup ka juragan anu harita ngagoler sareng aya lalaki deui. Tapi duka saha tagan? Da mani tiluan lalakina teh. Maranehna teh nyetop eta mobil sarta tutunjuk ka juragan geus kitu sup arasup ka jero mobil. Malah istri anu dipikahoyong ku juragan oge harita teh ngiring kan. Abdi teh kacida teu ngartosna harita teh. Pangpang nama anu dianggo teu ngartos teh ku jalmi-jalmi anu jual-jual geus aya bae di dinya sarta ngabinasa ka juragan. Aduh, gan. Lamun teu ninggal juragan nuju ngagoler mah bet cadu teuing lamun abdi kudu mundur sanaos abdi masih keneh ngora oge. Malah tadi nama abdi teh bade nyerang kan ngan bingung kudu aku tilu. Kahiji harita abdi terangna saparantos aya mobil batur di dinya. Kadua lamun ku abdi diserang can tangtos kiat kan margi abdi mah pan sorangan ari itu seueur baturna. Ari anu katiluna ku margi ninggal juragan atos ngagoler siga antos dibinasa. Tah saparantos gaduh emutan kitu mah kakara abdi teh rada leler sarta gaduh emutan kieu. Tibatan abdi kedah bela tumutur ka juragan bari cilaka langkung sae bae nahan nafsu ngarah tiasa ngalandongan juragan anu harita ngagoler. Tiasa nyalametkeun ka juragan kalawan abdina oge salamet deui. Tak buktosna ayeuna bae geuningan abdi aya dina kasalametan tiasa ngobrol sareng juragan. Naon atugan anu karaos teh sareng dikumaha ku eta mangkeluk teh tapi ka juragan teh emut di bumi alam. Cobi abdi wartosan gan. Sareng upami masih keneh aya anu karaos ku abdi urang pencetan. Ceuk sinana bisa pisan nyaritana teh ku kitu teh mah. Da pantes geus direncana ti anggalna keneh. Jadi sanajan nyaritana akon-akon oge manehna teh teu kaciri. Aduh, syukur euy nana. Cilaing geus aya pamandangan kitu mah. Bener euy. Kudu koloteun hirup mah. Kudu asaknya mikir lamun ngalakukeun hiji pagawean teh. Ulah cara dewek ya aduh. Ceuk rasa hate mah buni euy. Malah aya nu nyahueun tapi buktina mah nyaho-nyaho geus aya nu neungeul sarta teu kadeuleu irung-irungna acan. Nana, cik, siga kumaha euy mangkelukna anu nareungeulan ka dewek teh. Baregang atawa baradegua. Cida dewek mah euy keuheulna teh. Saumur nyunyuhun hulu kakara ayeuna dewek mah make bijil getih sagala rupa di teunggeu batur. Ngewana teh ku ngabongohan deui euy. Lamun terang-terangan mah cantang tu kieu dewek teh. Cek juragan Sonjaya bari mencetan sirahna anu nyeri urut paneungeul. Baregang juragan jalmina mah. Dalamun teu aya mobil anu ngalangkung mah abdi oge bade nekad. Hayang nyobian sakali mah ngasaan gelut. Jawab sinana siga nu heueuh. Aduh, nyana-nyana baregang mah euy nana. Untungguan kitu ari hayang ngadu jajaten jeung dewek mah euy.
bujeng-bujeng sareng nyebat nitah juragan. Oh mau nitah nungguan juragan maapan nembongan oge henteu abdi teh da puguh teu wani teh ya. Teu wani kudu baregang piraku si laing teh euy nana. Sugan dewek barade gua maranehna teh ari baregang mah. Padahal hantem bae euy. Cek juragan Sonjaya bari ngahuleng hanjakaleun meureun pedah manehna teu bisa ngalawan pisan. Tapi baregang oge jarangkung kan itu mah aduh tadi teh katingali ku abdi jelemana teh begang oge jarangkung lain lawaneun pantar abdi sigana mah sok sieun ngajiwir bae abdi mah da katingalna teh carangker deui jawab sinana ngabohong deui si laing mah teu nyawa atuh ari kitu mah ngan siga kumaha nya rupana si kasebelan teh dewek mah panasaran euy lamun teh mah bisa papanggih deui dihantem ku dewek teh sanajan geus kelot oge da ari gelut mah geus uman tiba heula jeung tara eleh dewek manana utan teh juragan mah tukang gelut kumaha gan engke lamun paparengan tepang sareng eta jalmi anu tadi neungeul ka juragan. Cek sinana nanya deui henteu nyaho padahal anu neunggeuna teh manehna. Tanajan panggih oge da teu aya nyaho rupana euy. Urun pagiling gisik bae jeung dewek teh. Teu benten ti abdi rupi namanya gan. Jawab supirna bari seuri leutik siga anu ditahan. Nah make seuri sagala si laing nana. Percaya yen baheula dewek tukang gelut panes teu percanten gan namung anu dianggo hayang seuri mah urang teh tos kawon sagala-galana lamun urang hayang males ka ditu teterang rupina gan tapi upami itu hayang neunggeu deui ka urang pasti ngeunaheun bae sigana teh jojo beletak teu nganggo maaf sagala kan dipikir-pikir mah ari mobilna terus dibenerkeun deui atawa acan anak nu mawi teu acan juragan apan kabujang muru juragan abdi teh da sieun kumaha onam atuh euy dewek mamani medeng euy anu neunggeu teh ngunghak karasana ku dewek mah ari inget nyel ambek ari inget deui nyel ambek jadi gangguan bener tasi kurang ajar teh kunaon atuh di teungeuna eta teh juragan nyaeta teu kadeuleu ku dewek oge lamun kadeuleu mah ditewak meureun ku dewek teh sarta dewek moal cilaka nana kayak atuh juragan urang lereskeun heula mesinanya teras dang heuakeun bae di dieu ulah ngiring tulun bilih ngarugragan baik atuh buru-buru benerkeun dewek mah teu ngeunah rasa nana jawab juragan Sonjaya bari ngalenggak nyangkere dina jok mobil bari ngararasakeun ka nyeri. Ari sinana jerut harita teh turun terus keluar sarta menerkeun mesina anu tadi geus diganggu ku manehna ngarah mogok. Teu wudu menerkeunana teh utag atog sabab poek tapi lantaran mesina geus kacoo. Saban poe jadi henteu mata kelila harita geus bener deui sarta terus ku sinana teh mesina dicoba heula. Tetela mesin mobil teh ayeuna mah hirup deui. Geus jalan henteu mogok atuh sinana teh beberes. Barang kabeh parabotna harita geus diberesan supaya sinana teh asup. Sarta cetrek eta mobil ku manehna teh dikontakeun atuh gerung. Disada tetela mesinna hirup. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang rehat heula sakedapnya ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu masih keneh mikalandep kana carita Tatar Sunda
khususna ngadangukeun dongeng Sunda di channel dongeng Mang Aa ieu. Pamugi dina danget ayeuna sadayana aya dina hibar pangdoa oge nuju aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala nuju sehat wal afiat amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng wayah kieu ka Pa Obi di Cileungsi Bogor, mudah-mudahan sehat. Oge ka Pa Rohendi nu aya di Kudusnya sareng ka Ibu Enji. Oge ka Pak Ahmad Ropai di Serang kumaha damang sakulawargi, ka Teh Hotimah oge. Teh Yuyun Yudia oge wilujeng ngadangukeun ka Mamah Andri di Karawang anu aya di Dubai, wilujeng ngadangukeun ka Bapak Taryo di Jambi oge sami wilujeng ngadangukeun. Lajeng ka Teh Tami Malihah sareng urang Ciamis sadayana wilujeng ngadangukeun bae. Oge ka Mamah Gina nya haturan Mamah Gina kumaha damang Mamah Gina. Lajeng ka Teh Siti Sarah ya wilujeng ngadangukeun bae ka Pak Muhammad Suyanto oge sami. Ka Teh Wiwin di Subangnya sareng urang Subang sadayana wilujeng. Ka Pak Ikno oge anu teras manco saurna aturan. Ka Teh Entin Kartini di Buah Batunya aturan wilujeng ngadangukeun sareng Pak Nana Samsudin ya. Oge ka Teh Indah Renalda Kemala wilujeng ngadangukeun bae. Ka Pak Guru Yana Mariana oge sami wilujeng ngadangukeun. Lajeng ka Ibu Dokter Yulinda Belia sareng Pak Won ya kumaha daramang. Oge ka urang Sumatera Selatan ka Teh Anita Kresnanya wilujeng ngadangukeun bae. Lajeng ka Teh Mutia Wangsih di Sukabumi sareng ka Pak Dede Riswandi. Urang Sukabumi sadayana ka Bah Ewok oge sami wilujeng ngadangukeun Bah Ewok. Ka Teh Neneng Ema oge di Cibadaknya. Ke Teh Linda Imut di Bandung haturan wilujeng ngadangukeun. Ka Pak Tedi Rahmat di Kadungora Garut. Kumaha daramang urang Garut sadayana mudah-mudahan sehatnya. Ka Teh Yani Mintarsih oge wilujeng ngadangukeun ka Pak Prabu Arjuna sareng urang Banjar kum sadayana ieu urang Banjar sarehat ah. Oge ka Teh Herliana di Rangkas tebih ieu nya dan sarehat. Ka urang Jakarta Barat ya Kakang Zaki Mubarok wilujeng ngadangukeun. Ka urang Riyad Teh Iis aturan Teh Iis daramang sadayana. Lajeng ka Pak Agus Somantri di Garut. Oge ka Pak Yaya Subrata wilujeng ngadangukeun bae. Oge ka Kang Setia Budi di Tasiknya aturan mudah-mudahan sadayana sarehat. Atuh nu sanesna mah dikumkeun bae nya ka penggemar dongeng Neng Jejeh eta napi channel dongeng Mang Aa. Wilujeng ngadangukeun bae mudah-mudahan sarehat sadayana insyaallah ya dongeng Neng Jejeh teh dugi ka tamatnya engke dilajengkeun ku dongeng-dongeng anu sanesna. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami bae teraskeun ieu dongengna. Hari sinana jut harita teh turun harita terus keluar sarta menerkeun mesinna anu tadi geus diganggu ku manehna teh ngarah mogok. Teu wudu menerkeunana ge utag atog sabab poek tapi lantaran mesinna geus kacoo saban poe jadi henteu matak lila harita geus bener deui sarta terus ku sinana teh mesinna dicoba deui. Tetela mesin mobil teh ayeuna geus hirup deui geus jalan henteu mogok atuh sinana teh beberes. Barang kabeh parabotna harita geus diberesan ku sinana teh sup sinana teh asup sarta cetrek eta mobil teh kumanehna dikontrakeun atuh gerung disada tetela mesinna teh hirup. Ari mesin geus hirup mah bray lampuna teh dikontakeun atuh mani caang mabra nyeh sinana teh seuri. Bari ngareret ka tukang ningali dununganana anu harita ngaleh-leh siga keur ngarasakeun sirahna. Anu nyanyautan tilas diteunggel ku batur anu teu aya ras-rasan gancang ku sinana teh ditanya dununganana teh. Bade teras ka mana juragan? Ka Karawang atanapi balik deui ka Bandung ieu teh? Ceuk sinana bari nyaritana teh bari malik ka tukang. Ke heula euy urang mikir heula sakedeung
Ari keperluan mah tetep kudu ka Bandung dewek teh, tapi ari ras kana hulu nyautan hayang balik ngan sieun ditanya di ku pamajikan kunaon cenah keh sirah dewek penjol tak eta nu dipake bingung teh euy nana. Ayeuna mah mending ka Bandung bae gitu bari nungguan kempesna nu bejut heula. Cing kumaha pandangan maneh nana, cek Juragan sonde aja bari Malik nanya ka supirna. Ari cek emutan abdi mah mending ka Bandung kan, argi upami urang ka Karawang bilih bantrok deui sareng anu neunggeu teh hayo engke di tambahan sakali deui geura. Na kamarana kitu ngalaleosna teh jelema teh nana, cek Juragan Sonjaya kakara inget deui siga nama sumuhun ka jurusan kulon kan, jadi tangtu maranehna teh nungguan juragan di Karawang margi juragan kantos nyebatkeun bade ka Karawang tak kitu. Sanes kitu juragan teh nyariosna ka eta istri teh nya kitu euy. Aduh geus boga musuh deui euy urang teh ayeuna mah kumaha euy lamun ngarah-ngarah ka urang sedang urang teu nyaho di rupana, cek Juragan Sonjaya rada hariwangeun meureun. Ulah diemotan kana kitu nah atuh juragan margi ngarah jelema teh hese cek abdi mah. Jawab sinana bari nyogasna sakapeung digedean sakapeung dileutikan. Tetela euy urang teh doraka pang tepi ka kieu oge. Eta da silaing mah waktu di stop ku eta awewe make eureun jadi urang teh kieu ya aduh akibatna, cek Juragan Sonjaya bari gogodeg loba pikiraneun. Ari abdi mah kumaha dunungan kapanan da upami ku juragan teu dipiwarang dibantun mah abdi ge teu bantun atuh moal abdi ge panginten kan nya eta atulah di loba pikiran teh euy nana. Dewek jadi bingung tungtung nama euy. Geus lah balik deui ka Bandung nana, cek Juragan Sonjaya bari reupeum ngarasakeun ka nyeri. Sanggeus mobil dipengkoakeun dius harita teh maju ngajugjug deui ka Bandung. Jalanna teh tarik pisan hayang geura-geura tepi lantaran manehna capek jeung ngararasakeun nyeri. Parawargi mitra kaum dangu sadayana urang malikan deui ka tukang nyaritakeun Jang Wahyu oge Juragan Sudira. Harita Jang Wahyu aya di jero mobil keur ngajugjug hiji tempat urutna manehna ragrag sarta harita geus tepi atujut bae tarurueun ari supirna nungguan Jang Wahyu lempang ti heula diiringkeun ku Raman Neng Jejeh sareng ibuna nya kitu deui Biwiwi. Bibi Neng Jejeh teh harita teh nikreuh di tukang. Barang daratang kadinya kasampak masih araya jalma-jalma anu jual-jual maksudna hayang nyidikeun nya henteuna didinya. Yen aya anu cilaka tepikeun kamisan pisan atuh puguh keur Jang Wahyu sareng ibu Neng Jejeh teu sulit pikeun nanyakeun da puguh loba jelema anu keur ngobrolkeun eta kajadian teh. Kang, hapunten Kang, abdi teh bade tumaros. Aya istri manawi anu ka dieu anu naroskeun nu cilaka, cek Jang Wahyu ka hiji jalma anu aya di dinya. Kalaresan aya Jang tadi mah malah barang diterangkeun yen geus diangkut ka rumah sakit teh segeruk bae anjeunna teh ceurik semua anu nalangsa. Kitu Kang, kamana ayeuna ngaleosna eta istri teh? Cek Jang Wahyu harita teh bari melong. Duka da ka ditu saurna mah bade ka Bandung deui. Bari ninggal nu maot kacilakaan di rumah sakit tak kitu nyariosna mah. Geus lila kira-kirana eta Kang?
cek jang Wahyu harita teh gregeteun. Teu acan lami. Aya panginten euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos saeb. Cag urang tunda heula ieu dongeng neng JJ dina seri anu ka-30 dina dinten ayeuna. Insyaallah dina seri-seri anu salajengna ieu dongeng urang sami-sami teraskeun. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna, hapunten anu kasuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.